Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana kumaha dararamang. Mudah-mudahan dinten ieu urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Patepang deui ayeuna dina pangajaran basa Sunda kelas 5 nyaeta pangajaran 5 perkawis cinta lemah cai atau cinta tanah air. Lajeng deui ayeuna kanggo pembahasanana nyaeta perkawis kawih anu judulna Karatagan Ki Sunda atau perjuangan pake Sunda. Pek ku hideep nyakseni ieu tembangna. Wilujeng. Nyakseni tembangna ayeuna urang bahas perkawis eusina. Ieu kuring hartosna ini saya. Kuring lalanang Sunda. Saya pemuda Sunda. Kuring wanoja Sunda. Saya pemudi Sunda. Nikahnya karahayatna kepada rakyatnya, rek ngarumat lemah caina, akan menjaga tanah airnya, rek rumawat kabudayana, akan merawat kebudayaannya, moal rek luncat mulang, tidak akan meninggalkan atau menelantarkan. Lamun Sunda can menang, kalau Sunda belum menang, maka langan berhasil kumelendang jaya. Getih kuring darah saya, renghap kuring napas saya, batin kuring batin saya, sukma kuring jiwa saya, tekad kuring tekad saya, lengkah kuring langkah saya, pikeun Sunda untuk Sunda, nanjer 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 di buana, berkembang 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 di dunia. Hatur nuhun ka sadayana. Dina dinten ieu mudah-mudahan urang sadayana tetep semangat dina diajarna, tarutami dina diajar basa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.